we, nu sama kapencit ku aing hayam mana Gus ya. Ya sia sukeun. Gila cuma aing ngasupkeun ka sieu ge. Turu. Ayo, sia. Jurus aing ya, sia pokona mah. Sia. Anu di kidul, anu di kaler, gerada raratang ya ka dieu ye. Tuh, nag-nage beda hayam aing mah tuh. Galak nage pokona mah. Pot kikieuan ieu hayam tuh si Jalu ye. Geus sagaya moal aing sia mah rek main moal. Ayo bener, ayo. Ayo, bro. Dak, itu aja naon sih? Rame amat. Dak, ada yang ngadu hayang. Ayo orang kali itu orang nempo. Yuk. Ya, Jatuh, si kituan hemanya tuh. Oh, siap. Ayo siap, tadi sudah benar. Geplek jiwa pokoknya. Aing mah jago tuh. Beralik. Ngegaranekeun wae dah. Bar. Nyoker seru urang. Eleh aing. Nya yuk aing ngadukun. Gus. Asa kos aya suara si Maman. Tuh di. Heeh. Di mana ya? Oh, lu di mana ya? Itu tuh, Gus. Mana? Mana tuh? Emang itu si Maman di. Heeh. Ya kunaon tuh mah. Udah gede gitu kok mah. Man. Oi. Man. Gus, eta si Maman kok jadi torek gitu ya kunanya? Oh itu ya. Tembak wae apa orang keker. Coba keker. Coba. Supaya keras laun, Gus. Awas. Udang ya? Aduh. Sasi nu maledog. Aduh. Parah ke. Oh, itu iya tuh budak. Ya iya tuh maledog. Atuh bongana bieu dipanggil ku si Jul itu dinyiluk-nyiluk. Geus beda tembak wae. Kan musik ya. Pantos atuh. Tuh digoroto adanya. Gua musik kos kitu ge. Oh, sorry. Dek dengerin HP. HP anyar. Hebat HP-na. Manggi di mana ya? Oh, nang meuli atuh. Tukang duit di mana? Tukang ojek. Mana? Menang arisan, dek teh menang arisan tadi. Oh. Langsung dek dibelikan. Hebat boga duit arisan. Oh, sorry daknya. Dek balikan dek. Ya udah dah. Terus maghrib soalnya. Sorry. Balik ya. Maghrib salat. Cuma licik main ngadu ayamna. Eleh aing. Dek nyanun mati tadi. Daripada nyanun, jajan-jajan atuh. Man. Aing teh boga duit. Boro-boro jajan man. Motor ge can di bensinan. Ieu mah. Kurang boga duit ya 10.000. 10.000. Asa nama aya duit 10.000. Kumaha lamun urang mali seblak. Meli seblak. Ya aya 10.000. Nah, Oh iya. kurang jajan seblak. Ayo mau sana ya. Tapi man, iya rek maghrib. Urang rek balik, kumaha tuh? Kieu we Ted. Kewe mulai geus maghrib, ke anterkeun ka imah. Tuh. Geus maghrib. Oh, siap tuh. Ini maghrib enggak ya nih seburitnya. Urang balik kan? Di imahnya. Yuk, hitungguan ke kurang. Yuk. Ted, ada labu Ted. Agak anu lempang teh. Yuk. Yalah ya. Bi sebelah. Duitnya, terjadi ya? Duitna eueuh deh. Kantong ieu eueuh, sarekan si Maman ieu. Duit.
Jat. Kenalan, Jat. Iya, biasanya ratu lagi suku. Mereka mana, Wah? Karep. Oh, karep kan itu, Karepnya. Heeh. Ih, lumayan 10.000. Ini seblak ya, mah. Teh. Ya, Beli seblak teh. baraha. 10.000-an weh. Heeh. Ya, Oh, nuhun ya. Nah wah seblak. Nah yang ada seblak bangunannya. Jat, Jat. Iya, yang muka seblak. Seblak. Aing jadi nopo sampai jadi ayam seblak Jat. Oh, gua aing hiji-hiji naik seblak teh. Siapa? Jul, ngomong-ngomong sendal siapa baru ya teh Jul? Bukan emang baru atuh, anyar nang meuli. Oh, di jauh karena kakak. Boleh nggak ditukar jeung seblak? Boleh sih, tapi kan aing kebalik kumaha? Yang make sendal nu aing tanu. Tah ieu. Kieu amat sendal, tapi lumayan sih. Aing lamun dituker seblak hiji aing lah. Daripada aing meuli. Sendal si jeung aing. Heeh. Ya udah, kajen. Tah, sendalna jeung ya aja. Ya, paling pakai ya. Ya, arek kumpul heula jeung budak. Siap lah. Nya, geus ah. Lumayan aing meuli seblak goceng. Menang sendal nu ieu nu bagus. Lumayan dasar saya Juli blow on. Aduh, isi Teddy. Dek nungguan ti tadi. Meuli seblak teh. Kuliah lila teuing ye. Assalamualaikum. Salam. Aduh, dek nungguan ti tadi. Naon di hampura-hampura kieu? Duitnya leungit. Leungit kumaha? Leungit mah tadi. Banyak orang lain orang tadi kan itu rek meuli seblak. Tapi tadi beli seblak geus magrib. Terus leungit eta di mana kalau tengarti urang tengarti. Urang masa kitu kituna urang duit ngarokot teh jadi rek meulikeun rokok ge da lapar. Urang apa nama? Ampura, ampura. Urang kumaha tengarti. Salam. Lain ngaribeuteun kolot-kolot kena umur. Iya tadi kita meuli seblak duitna 10.000. Pas laporan ka dieu leungit tapi sewoteun. Enggak sih guys. Orang mah teu ngarti. Guys, seblak doang diributkeun kolot-kolot. Iya tah. Tah seblak diributkeun. Ah lumayan nih seblak. Tadi kita meuli seblak ngadon leungit duit. Assalamualaikum. Salam. Yo. Tapi ngomong-ngomong ya seblak nang di mana ya? Oh, nanti sih aja jatah. Tadi orang tukeran jeung sendal. Hebat. Kebeli seblak duit nang di mana sih Jat? Tadi orang manggil duit di jalan 10.000. 10.000. Duit lain tadi iya Jo. Ternyata orang ge seblak teh tukeran sendal. Jat. Aing teh sendal. Nah, naon maksudna eta? Sendal aing leungit di mah. Geus diuk heula. Aing rek meuli kamari eta. Di mana leungitna? Di imah. Mainnya di mah leungit. Tah eta sel aing sia. Di urang tadi tukeran si Juli. Aduh, mak. Mana si Juli? Mana si Juli? Mana ya? Isna si Juli ya. Isna si Juli mana? Hah? Coba aja lah senang kumaha. Bener tuh. Aduh. Wah, ieu kurang ieu. Juli nama. Ayo orang beri kata Juli ayo. Yes Juli yo. Ih, udah kemararana. Dia mah aya. Ji, ai seblak. Seblak saya.
Ah lumayan, keur mah lapar aing. Ah dahar waing mendingan